Sebab naon? Sebab teu sieun di kuburan wali mah. Tentrem, tenang, hati urang ngeunaheun di kuburan wali mah. Asa ulah sorangan. Jeung ulah peuting. Peuting mah sorangan pagon. Emang sia mah watak bae meureun tah mah. Boragan. Tapi nu jelas beda, dijugjug bae kuburan wali mah. Sebab naon? Walima wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jelema anu maot di medan laga syuhada ngaranna ulah dianggap maot. Nu di Mina maot ulah dianggap maot. Nu di Mekah kena keren maot ulah dianggap maot. Wali Allah maot ulah dianggap maot. Bal ahyaun. Balik harirupnya nama. Numantak urang zarah ke kuburan wali hirup wali mah nyaun. Loba anu geus kebel teh zarah-zarah ditegor ku jana. Mantak loba anu ngimpi kapanggih kos nu hirup bae ja. Eta kos kitu wali Allah mah. Mantak ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus maot cara ki muslim dibere ku Syarif Hidayatullah. Cara di dia di Banten mal Mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Coba periksa horenganan putus cinta. Waduh, putus cinta datang ka edan budak caknya nama awewe ngan di Lampung doang meureun. Padahal mah awewe mah atuh di Brebes hideung loba. Kayak nu leuwih hideung deui ka Papua ka ditu. Hayang nu leuwih mantep deui hideungna atuh ka ditu ka Negro. Kamari kaliak-liak di Mina. Kuari Ki Zaid jelas edan Zaid. Kunaonnya na lelempangan ka pasar ngaranna ge nu edan ieu. Di jalan aya patung Bunda Maria di bawah ku nyana. Nyana ngomong, "Ini Tuhan." Oi. Tuhan, patung nama ini Tuhan. Kadang dibalik hantu. Tuhan. Sia. Tama lain Tuhan. Hantu. Lain hantu tama, Tuhan. Euy, pangeran mah Allah, caksa. Teu kadeuleu, Allah maning ieu nu kadeuleu. Dasar nu edan atuh. Siap berloon nyembah ka nu teu kadeuleu. Yo, sembahan mah kadeuleu ye. Pangeran ye. Geus aing mah ti kuari cek cenah teh jembahna ka dieu ye aing mah jadi Kristen yo. Edan nu edan ngomong bahwa aing mah ye kuari geus jadi Kristen nyembahna ka dieu. Tah murtad nyana. Kumaha eta bahasa kos kitu jeung pagawean kos kitu wala tasihu. Saridatu majnunin murtadna jelema edan santepkeun sebab goer mukalla budak leutik goer mukalla nu edan goer mukalla henteu nu edan mah teu jadi murtad tungguan balegna lamun budak tungguan cagerna lamun edan tuh kesimpulan nama budak leutik murtad teu dianggap ulah dianggap nu edan murtad ulah dianggap lantaran teu kataklif ala tidak ada biqaulihima watiqodihima teu direken omongan budak jeung nu edan jeung pertekadan nu edan jeung budak teu direken.
dibawa ku paus lagi. Paus Paulus 1, Paus Paulus 2, Paus Paulus 3. Kuari basaha barang geus Benediktus kamari mah paeh kuari saha? Teu nyaho kan urang. Nabinya na tilok memperhatikeun urang. Nu tenar mah Paus Paulus. Kuari mah kitu. Nah, Zaid dibawa, barang dibawa, horenganan dibawa ke gereja. Bawa ke gereja lantaran Zaid mah orang nu berpengaruh, anak muda nu sangat berpengaruh untuk supaya bisa dakwah di kampungna, di daerahna, di golonganna, makanya dibujuk supaya asup Kristen. Dibujuk lumayan Ki Zaid malantaran nyono mah sering ngaji sanajan saminggu sakali. Lumayan teh ngaji saminggu sakali geus asa pangajina bae. Pada teh Ki Zaid. Mus datang ka imana ge cara aing nya mah ngaji. Padahal saminggu sakali ge beres. Ai datang ka imana mah sombong. Ngaji cara mah. Emang siapa sok ngaji? Aing ngomong minggu ngaji. Di mana ngaji? Cilongok. Sok di mana sih dia? Nah, dapun Ambon. Sia sok babarengan aja yang sadiuk tukang sate, aing, tukang baso. Kadang-kadang dek balik nyokot sendal di dinya. Coba lain ngaji barenanan, ulah lo omong. Pun aing wal minggu ka ditu bae pokona mah. Naon tuh sok diaji ulah nyata kenaon. Tanyakeun urusan kos kitu mah ka batu. Ternyata Ki Zaid dibujuk, tadaek. Lantaran di gereja Zaid sorangan bae nyana di agag-agag ku pestol di keluarga. Ini apa? Setahu saya itu mah pistol, Pak. Kamu dengar ya nih ada pelurunya nggak? Didengar nih. Tuh, kirain pestolan itu. Iya, ini pistol beneran, lu nggak tahu. Sekali lagi, tuh, bener juga ya. Nah, sekarang gua totorin sama lu. Wah, ya orang gereja karari ngomong nanya. Nih, kalau lu nggak mau masuk Kristen, lu nggak mau sujud sama Bunda Maria, ini akal gua dukin lagi lu. Wih, jangan, ayo lu pokoknya. Gua hitung sampai 10. Lu tahu ini ada pelurunya di dalam. Nih, kalau kamu nggak percaya, gua buka dulu tuh. Seret, lihat pelurunya masih lengkap kan? Iya. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, yang udah keluar 2 tadi buat ngetes. Sekarang gua masukin lagi. Pokoknya kalau lu gua hitung 10 enggak mau sujud, nah ini gua tembak lu. Di tukang ayah deh. Ayo sujud lu. 1, 2. Aduh, caki jadi payah kayaknya. 3. Aduh, sampai 10 ya. 4. 5. Ini beneran gua nih. Aing sebenarnya mah tilok kos kieu mah kulantaran kesapekeun tuh beres ya. Ya bari nungguan sapeker ya mah sebenarnya mah. Aduh, nu di luar geus teu nyaon naon geus. Guys, orang masing-masing baik wari mah urang-urang nu di jero ngaji nu di luar ngabaso lah.
gua mau lanjutin lagi nih. 6, 7 tuh. Beneran bener ini tuh, gua telunjuk gua udah dimasukin tuh. Udah tinggal dikotrek-kotrekin aja. Aduh, iya Pak Ustaz orang sepatan ngajin gua kemana. 7, 8. Takut disangka gua bohongan, gua tembakin ke atas. Tuh. Nah, gua putar lagi. 9, 1 lagi lu enggak sujud gua tembak lo. Cak itu kan sujud lu tar ditembak lo. Brek. Sujud. Tapi di jero hatena mah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nya meureun asa haolan meureun la ilaha illallah. Gara-gara sapeker ya. Dia hatena mah tetep bae pangeran Allah, pangeran Jibril subhanahu nyaho ni walti Allah tuh. Dia nya nama dipaksa zahir nama. Lo sujud lagi terus, sujud. Sujud. Di hatena mah tetep la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gua hitung 10 menit lo, kalau 10 menit lu enggak apa namanya? Sujudnya lu angkat berarti bohongan lo. Terus sujud terus baik. Wah makin ngeunaheun zikirna ieu. Maksudna makin loba aing zikir ya. La ilaha illallah. Bahkan nyana belok ada tasbih enggak? Sana ditembak ieu budak ieu. Nanyakeun tasbih di gereja tuh. Dasarna ieu anak Bah Gus Dur meureun ye. Terus bae nyana zikir illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan zikir teh aya nu asup hate makin lila makin ngeunaheun. Zikir teh ngeunaheun asa kabayang, asa bareng, asa ngeunaheun. Lamun nun teh asup hate makin kebal makin puyeng kan zikir mah. Puyeng hayang geura-geusaan bae kan zikir ge. Deuleuanna geus lain naon kecau nu mana ye. Nu diberkat ku aing ye. Kan teh mah mantep la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah terus bae terus. 10 menit loh, udah nih bener lulus lo. Udah sekarang cengkat. Apa itu cengkat? Bangun, udah bangun. Lagi enak gua sujud nih. Tuh, kok keenakan? Iya, enak bener sujud. Biarin lah. Terus banyak la ilaha illallah. Jadi gua bonusin dah sujudnya. Sial dia kizain. Segala pakai bonus. Ya udah. Bangun. Takumata. Zaid di jero gereja dipaksa tita sujud ka Bunda Maria. Mun teh sujud ditembak berarti sujudna Ki Zaid dipaksa. Atawa tita nyembah dengan bahasa pindah agama. Kuari Ki Zaid dipaksa kita ngomong bahwa pangeran teh Bunda Maria tawa Tritunggal. Nah ieu Ki Zaid lantaran diagag-agag make pedang atawa make pistol, maka Ki Zaid ngucapkeun ucapnya sujud kumaha eta wala tafsihu riddatu mukrohim. Teu dianggap sama kos gitu mah. Padahal di jero gereja sujud deui, ngomong deui. Sebab dipaksa hatena mah Allah. Hendak sing hade ulah sembarangan ngamurtad-murtadkeun. Ulah sembarangan sebab aya nu dipaksa cek Imam Syafi'i. Aya anu siasat di zaman peperangan. Zaman peperangan teh urang pan kiai-kiai nu dibunuhan ku Belanda. Anu bisaan mapan siasat cara itu teh kok di Bandung. Kita ngahalalkeun minuman teh. Minuman kita dihalalkeun. Kiai, siapa yang mengharamkan minuman keras akan dibunuh. Ayo, hiji-hiji pan. Halal apa enggak? Halal apa haram ini? Haram. Cek dia. Bunuh cegeh. Kiai, minuman ini halal apa haram?
Kiai kan embung nyebutkeun halal tetep kajen paeh lah jihad fisabilillah haram cegeh tembakan sabaraha puluh kiai di Bandung harita pas eta Qadi Husein di Bandung kiai ini minuman keras halal apa haram ya ini halal jago apa halal ini silakan aja baru ini ada kiai yang menghalalkan makanya minuman kayak gini namanya halal silakan ngapa eta kan make taktik ngaranna ayo halal teh cacat tercela ai halal jeung halal beda saeutik mantak nyana dipeluk ini baru kiai kita eta ngaranna make taktik ngaranna nu kitu anu balik ka imah kiai ngahalalkeun san ngahalalkeun aku kami kadenge kabehan jadi pandi saksian ceuli siang ngadenge naon aing jadi halal korek sia ceuli siang ya itu tadi kiai ngahalalkeun tanyakeun ka sajana kiai tadi ngahalalkeun subuh ceuli siang ngadenge ngan beda saeutik halal ta eta eta ngaranna make taktik halal jeung halal aman nya dipanggil ku belanda ka dibere susu hamba lain ini kiai kita atuh jangan nginum susu pamajikan nginum susu nya namanya susu etanya susu itu masyarakat dibere ku jana aya terus tenang jangan eta ngaranna siasa loba gua nu dakwah ke gereja di zaman Semarupil Kurhi Kutubul Aulia dakwah di gereja zaman kamari Gus Dur emang teu dakwah di gereja di kelenteng dakwahna lain saasup-asupna ka kelenteng lain saasup-asupna ka gereja sabaraha kardinal nu asup Islam sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam sabaraha kitu kafir nu asup Islam akibat dakwah na Gus Dur atunya nama lihai bahasa naon bae bisa jadi kuku mah ge atuh aya di nyana sebab geus aya ma'rifatan di jerona geus tenang-tenang wae nyana mah urang ulah katuturuti aya can bisa mah waga ulah katuturuti biar urang bae nyana mah nyana bagian kos kitu tanda kewalianana kuari teu eureun-eureun nu zarah ina kita maimunia deuleu bae jelema masa bada maut namun sabada mautna engkeuy-engkeuyan jelema zarah berarti min jumlati waliyin min auliyaillah dia kuburan loba di hareupeun imah urang-urang embung jajarah ka dinya embalaya tuh kuburan malah malumpat urang liwat ka dinya kuburan emang kuburan pernah ngagel lain kitu embung aing mah tapi ka kusur makan daratang kawali mah daratang sebab naon sebab teu sieun di kuburan wali mah tentrem tenang hate urang ngeunaheun di kuburan wali mah asa ulah sorangan jeung ulah peuting mah sorangan pagon emang sia mah watek bae meureun tah boragan tapi nu jelas beda di jugjug baik kuburan walima sebab naon walima wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat jelema anu maot di medan laga syuhada ngaranna ulah dianggap maot nu di Mina maot ulah dianggap maot nu di Mekah kena keren maot ulah dianggap maot wali Allah maot ulah dianggap maot bal ahya'un balik hirup nya nama nu mantak urang zarah ka kuburan wali hirup wali mah nyaun loba nu geus kebel teh zarah-zarah ditegor ku nya mantak loba nu ngimpi kapanggih kos nu hirup bae ja eta kos kitu wali Allah mah mantak ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus maot cara ki muslim dibere ku Syekh Hidayatullah cara di dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin atuh aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah
lamun daya dukungan ti nugara ibiyane wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala sebab hanya wali lah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim walahum yazanun dakwah nu kos kitu anu bakal berhasil di hareupeun bupati jeung di hareupeun RT akur bae di mah lain Bang saya di hareupeun bupati we di ome pan bupati yang mulia lah aya ku ari jelema eta urang lamun ku urang diamati para DPR yang mulia di mana horeng tukang maling manya mulia belon tak kiai tah nu sok karari itu tah kiai goblok tah tolol tak kiai tah teu sadar urang para DPR yang mulia di mana muliana eta bakal titah tanggung jawab ka kiai nu ngamulia-mulia kos kitu di akhirat. Kiai ka dieu sia. Cek malaikat Zabaniyah nu manggil lagi Zabaniyah. Aya naon? Sia ngamulia-mulia DPR eta. Yang mulia para DPR, yang mulia para pemerintah. Mulia naon sia goblok. Anu hampura. Ima pada urang namanya. Ya mah ada gon sapeker mang sudah. Mun dibukakeun tah ku urang jahe. Mulia di mana? Manya ka pamalingan yang mulia. Nu kuduna ge kieu kiai teh ceramahna. Para DPR yang ranteun. Teu wadian panjana. Pancana kieu nunjukna ka dinya bae ulah loba omong. Ya ngaji ke mana ya? Bukan? Ai eta mah ustad nu aya di hareupeun kiai anu tilok maling, tilok maksiat, tipi teu boga, kunaon teh mulia-mulia kunaon. Pohon malah mah disebut. Eta kan kiai tolol eta ku situ. Eta nu mulia mah. Ustad Harun yang mulia. Jelas kan? Sebab salatna konsisten, duhana kitu keneh, penting tahajud, maca sholawat zikir, mulia munggu Allah. Wajar lamun Bapak Ustad anu mulia. Ieu mah DPR. Para DPR yang mulia, bari kikieuan teh. Aduh, kudu namanya namun cara tadi rantai eta bajingan negara. Tak dapat wah nanaonan dia. Sia sampai kena letik ieu lah. Aduh, Masya Allah wala tasih rame oge kitabnya. Riddatu mukrohin teu samurtadna jelema nu dipaksa. Dina harti ulah dianggap jelema dipaksa murtad ulah dianggap ilu budak letik murtad ulah dianggap muedan murtad ulah dianggap lantaran goer mukallaf itu keneh nu dipaksa ulah dianggap sebab wa qalbuhu mutma'innun bil iman hatena mah tentrem nyana iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalam diangkat pena ku malaikat teu dituliskeun jang saha jang nu dipaksa. Ieu dipaksa mah teu tulisanana. Urang keur cicing
dihareupeun imah jol bae aya bajingan dua nyekelan urang haju urang dibawa ka hiji perumahan kosong urang diporosotkeun ternyata di dinya aya awewe geus sataranjang aya jablay. Nah urang teh diadukeun kunyana, diadukeun kunyana dipaksa urang kita ngasupkeun eta senjata. Dipaksa nyana dipaksa urang dikedengkeun kitu kan. Nah tuh ya otomatis kan karena dipaksa atuh terjadi malah diangkat-angkat kunyana gitu. Ya eta kumaha eta? Ya tentu itu dipaksa. Dipaksa itu doraka teh naon? Mantap kaji pendi ngarep-ngarep aya nu maksa. Tolol jasa sama budak. Aduh, segala ngarep-ngarep. Sugan bae rada beda cenah jeung nu di imah. Kumaha eta kitu? Henteu teh doraka teh. Dipaksa mah rufi'al qalam. Angkat pena. Teu dituliskeun, teu dicatet. Walau irtada fajun nazain murtad. Zaid teh dewasa murtad gua. Ceknya aing mah percaya aja pangeran teh Bunda Maria, Isa, Ruhul Kudus, Tritunggal. Atawa iya pangeran mah iya naon yo Gajah Mada wow Brahmana eta pangeran-pangeran Hindu Buddha. Nah murtad berarti nyana kan di negara Islam lamun aya nu murtad panggil setelah panggil kita tobat lamun teu daekeun tobat bunuh eta negara Islam negara urang mah lain negara Islam negara demokrasi pindah agama bebas di Salatiga mah di ditu saimah aya anu Kristen aya adina Katolik, adina di Protestan, buapana Buddha, mana Konghucu, wambalaya. Saimah beda agama. Oh, belah itu deui eta di Salatiga mah parahnya sa Salatiga. Kula nyaho lantaran aya poncol di Salatiga teh. Poncol teh ya, ieu nu nurunkeun sanad Bukhari Muslim di poncol. Ieu nu saantero na kuari nu ka Banten Jawa Tengah Jawa nu nurunkeun sanad Bukhari jeung Muslim poncol ayana di Salatiga malah ieu pasantren tatet belah di gereja paeunteng-eunteng urang di pengkolanana di gereja di ditu gereja Maha Kawasa Allah endek nenden mutiara sanad Bukhari jeung Muslim di tengah-tengah mayoritas Kristen. Gue lagi kaget barang datang ya Allah pohara amat padahal ya mutiara lawang sorga sanad Bukhari Muslim didinya araya kabeh tapi orang mengkol tak kadinya tak ke pondok pesantren pas di pengkolan di gereja laletik belah ditu memehna gereja pasar belah ditu eta gereja deui lo asup ka jero memeh pondok pesantren di gereja deui Salatiga mah kos sekarang itu Salatiga mah Islam, Kristen, Katolik, saimah. Ya tadi gitu kos sekarang itu. Jawa tuh kos itu. Nah, Zaid murtad haju edan. Jadinya na murtad heula karak edan. Ieu kumaha ieu lam yuqtal fi jununi ulah dibunuh. Dina waktu geredan teu meunang antep tunggu sampai waras ikan lamun nyaritakeun di negara Islam di negara urang mah tuh emang aman-aman bae guanti agama suah buada teh teu beragama ge suah bodoh teuing sabodo bae sabodo mun kamari presiden urang di Mekah dilarang ku Raja Salman
Dilarang masuk Mekah. Dilarang masuk Mekah. Ada apa ini? Padahal rakyatnya banyak di dalam di Mekah. Wajarlah presiden melayat ke sana. Tapi presiden minta identitas yang sesungguhnya. Sakitu baik. Ternyata tuh mana? Wallahu a'lam. Tuh, mantap ge. Hati-hati keur ieu ge. Aing geus ngocoprak bae ngomong. Sia tah gara-gara nama. Gara duit lah, anu lah. Kuari $4 hampir 15. Atuh ieu pan politik can jelas. Ekonomi gitu keneh. Komo kamari mah anu bebe jaga kula ge bari cari kunaon. Aduh cenah warung kula ambruk. Warung sia ambruk. Sia mah lain ku Jokowi ambruk bae kos kitu mah. Dia modal aja leutik atuh. Aing ngomong ambruk potongan sia mau nyalakeun presiden. Tuh, lamun itu mah nu boga perusahaan miliaran, triliunan nyaritakeun ambruk karena teu kauji jeung dolar pantes. Sia mah teu kudu presiden eta. Sasaha ge sia mah ambruk bae. Ih, cenah kiai kitu amat. Aing mah kitu bae ja. Aing teh datang ka kuaha, datang ka Iraha. Nyana make kos Soeharto planning repelita. Soeharto mah pelita 1 2 3 4 5. Jelas perjalananana. Kuari tahap awal cek yana ieu dek pertanian disiapkeun ti Jepang ti Cina alat kuari geus numpuk kuari. Jang ngalaksanakeun pertanian dak Allah udag-udagan sia jeung aing. Moal dihujanan sia ku aing. Ayo kuari numpuk alat. Ya, beki kuru bae kan Jokowi. Kumaha lalakona cek nya teh. Sakali teh hujan di Aceh banjir. Banjir teh datang ka loba nu maot teh bae. Da kumaha coba hayu. Masyaallah. Kula mah inget anu buta teh bae. Anu buta ditanya, "Kak, ayeuna negara kira-kira bagus apa henteu presiden negara raja na bagus. Sianya ho bagus buta ongkoh. Embe kula susuna golode. Embe, oh jadi subur susuna. Aya nu di imah. Ulah loba omong. Siapa tanya teh jeung nu di imah. Oh hubunganana jeung nu di imah mah. Embe kula susuna subur, awakna lalintuh, sapi kula gitu kene, sanajan kula teu neuleuh, tetapi ieu suburna lain lalagaan. Oh, jadi berarti presidenna ieu adil. Lantaran hewan mengakui karena keadilanana hingga nyana ngeunah dahar ngeunah nginum hingga susuna buara rengkak. Mantak dipuri beus aya nu bengkak susu. Eta mah digali meureun. Gara-gara sampai keleutik jadi kos kieu. Bareres ya. Ai kadege tante ieu kaduar. Asa bodoh lah. Masya Allah. Nah, menang 2 tahun maut presiden. Nyana makan di lembur di carita di Arab. Nyama carita di kawasan Arab. Nyana kan di lembur teh nyaon. Nanti nyaon presiden maut informasi teh nyaon raja bae raja maut teh nyaon. Kabelah dieuna kuru embena kuru cai susuna eueuhan otomatis asal kuru ya cai susuna seuti. Perajeng rasa lain deui kamari mah lazat ngeunah kok kuari mah jadi kieu. Ditanya deui. Pak, ya presiden raja urang geus ganti rancan. Ari rarasaan mangan kula mapan teu puguh jeung teu puguh deuleu. Itu nyaho ganti jeung teu mangan rarasaan mah ganti. Kok bisa rarasaan? Tina naon tah perasaan? Tina embe kula kuru. Akibatna tina embe kuru cai susuna ge atuh karuru lah.
namun diperes teh caian teh boro-boro jang keluar yang ku lagi kurang. Doh bener. Ieu raja urang geus ganti. Kira-kira rajana ieu adil apa teu cek. Kok bisa nyaho teh adil? Tina embe. Jadi lamun raja adil embe subur cai susu subur. Raja teu adil jang dirina sorangan embe kuru. Eta kan dalil eta di kitab eta. Sama dongeng di kitab dam. Hampir sababaraha kitab sufi aya dongeng eta. Nah tinggal ku hari ku urang teu kudu nyaritakeun jujur jeung adilna. Raja teu kudu waun teu urang maka presiden urang. Kasalaman teu pernah urang mah tuh. Ja paling ngeuneuh di televisi. Televisi nage hajuna renyak-renyak. Keur manyana naletik televisi renyak. Atuh begitu kadeulean bae pan presiden. Nah, teu nyana urang mana, nyana sakolana di mana, ngan muncul bae jadi presiden, teu kudu ditanyakeun jujur jeung adilna, ieu bae perekonomian, perpolitikan jeung hewan urang. Nah, hewan urang tah subur apa henteu? Tinggal gitu bae. Sebab menyatu alam jeung pamimpin, baik di negara maupun agama. Ketika kiaina jeung presidena jeung pemimpin negara sapagodo sarua pada ka Allah, ieu alam bakal subur, alam bakal ngadukung, alam ulah disangka hubunganana alam jeung manusia. Mun matak disebut aya hubungan atupan urang teh alam. Anasir unsur nu opat hawa ardu hela ardu ma'u hawa nar opat anasir urang teh ngabutuhkeun opat hiji taneuh dua cai tilu hawa opat seuneu alam da teh na alam anu dibutuhkeun ku urang teh eta teh keuleun ketika pamimpin baik negara maupun agama teu adil. Mata ketat baheula mah kok ieu dipaculan teh gambrung ngeunaheun jasa set kuari mah 5 kali dia tidak ekeun ancep sarua jeung aing embung dipaculan cak alam cak taneuh embung aing dipaculan embung sarua embungeun taneuh ge nah pan eta teh urang lamun leumpang haju urang teu make calana eta teh dongeng zaman sahabat ya. Dengan supi, urang lembang make samping aja teu make calana. Apan eta teh bumi peureum. Deres lah nu lalaki mah deres. Mun aya awewe make samping aja teu make calana. Alah. Cak taneuh teh aduh. Aing disengsarikeun. Keur carita alam sarua alam teh neulekeun kan ka urang ya Allah ya Rabbi mantak sok bae geura urang asup ka imah jelema nu boga hutang haridang kabawa alam teh kabawa ku situasinya urang datang ka imah ge haridang urang asup ka hiji imah jelemana ibadah sering maca sholawat zikir teu boga hutang urang datang ka dieu tari isamat cek ini ini imah alam ngadoakeun tah kan teh sok urang datang ka jelema anu sok ngridit beuh haridang ngajan kumaha ge dina diukna ge plek cai geus beak 5 gelas diesan malah bagulun sia kunaon sing nginum deui nyaho ya hawa haridang jasa cuma teu gering meureun nyaho aing jati rok kieu di imah aing mah tapi di dieu kunaon haridang nginum deui nya make es deui coba aing ngobrol jeung si aya naon dia mau bisa ke mana tarik delar kunaon emang 3 bulan ka 4 teh dibayar otomatis aing puguh panas bae hate aing ngentap jasa aing asa di neraka bae oh cak nu tadi teh ya hawa hate sia ka aing. Badak aing bari teu betah jasa horeng hate sia ieu. Nempel. Teu meunang sagual teu meunang aya naon muarah bae. Kapangi jeung pamajikan awas. Tuh, awas bapak sia teh keur ngamuk.
asup aya ucing ditendang. Cak ucing sial jasa cekeun. Oh aing teu puguh teu karuh ditendang. Ayo keluar, ayo kotok. Tendang kunyana. Aya anak naleutik kana pajar embet. Sak mana anak sama anak. Sak aing anak embe gitu. Eta coba gara-gara eta. Masya Allah kari. Tuh kan situasi. Hate lain deui teu panas. Urang ka sisi imah ka ditu. Coba ini ka sisi imah bu bareng datang ka sisi teh. Lawang nyengkleh lawang. Orang nanya ke pemenjakan, "Bi, ieu lawang rusak tah naon?" Kamari tajong ku bapana. Meng ditajong, anak kotok ditajong, pemajikanna ditampili. Tuh anaknya ge katajong di nu leutik keneh. Lawang nyengkleh. Udah depan panas eta situasina. Guys, aing mah balik bae moal bebeja deui kanyana. Ya bebeja ngan bari ongkos ieu sakieu. Malah ngahutang meureun. Bener bae barang. "Euy, sia ka mana?" "Ari atuh bebeja ka aing." Eta tadi aing moal bebeja. "Ari sia." Datang bebeja, balik teh bebeja. "Diuk, saya boga duit aing ngahutang lah tuh." Bener bae jahanam ieu mah ieu. Eta situasi. Tapi lamun urang asup ka imah salat narapi, maca sholawat getol, zikirna kitu keneh teu boga hutang. Masyaallah. Orang datang ka mang ieu ti samat lah tuh hirup dek naon deui janungguan paeh doang. Nah. Leket teh. Atuh rasa-rasa teh hirup ieu. Janu aya ge kurang di dahareun moal beak. Itu pamere kolot aju dagang eukeun lah tuh sadaekna bae penting mah urang ibadah. Jajelema mah tuh ujung-ujung aja paeh bae. Jiheu nya mah tuh malah matu kamari ge kukula dibagi-bagikeun zakatna ieu ge aya keneh ieu zakatna tah dibagikeun deui. Emang mah ulah ka mana ieu ke kula ka jero deui tah dibere duit nya. Areng 5 juta. Tiis amat ieu. Jo, atuh deuk teh tiis kumaha tuh. Masyaallah, isu kula meunang ka dieu aduh mah masalah. Ya Allah nginahin jasa. Sana masyaallah. Anak kula hiji mah santai lah geus teu kudu sarakola penting barisa ibadah bae ka Allah. Sapira hirup nungguan maut doang. Kurang kumaha deui urang syukuran ka Gusti Allah imah sakieu tegerna kitu keneh kendaraan. Yeuh kula mah geus tinggal salat ka imah maca sholawat ka imah. Geus lah dagang yang geus teu pati ieu teh. Geus sapira atuh urang kan dideuleukeun ku Gusti Allah tah leket teh. Masyaallah tiis pantau. Nanti isna mah eta 5 juta na tah. Atuh. Geus meunang geus saja ngobrol kula mah rek pamit ke lah. Bisi di jero metakeun imah heula metakeun sangu. Bener. Dahar. Ji kula jeung babaturan di mobil sabaraha urang. Aya 5 anak teh ka dieu kabeh. Kadi dahar berjamaah dahar. Bo peutuy aya, jengkol aya. Lauk asin aya, daging aya, kotok penciteun aya. Kabeh. Cak nu diajak masyaallah, ieu tararis ieu. Ayo dah. Hitung bae, hitung. Ke sabaraha duiteun. Tadi tis gua dihareudang deui bae tunggu. Henteu. Kan tenang. Tuh, masyaallah. Itulah orangnya alam milu ngaduku. Ikir cerita contoh nubuta tadi. Nementak ulah hese urang nyaritakeun pamimpin negara jeung pamimpin agama bener jeung teu benerna situasi alamna ku urang bisa dirasakan. Walau irtada pajunna lam yuqtal fi jununi. Jalma murtad aju edan ulah dibunuh dina waktu keur edat tungguan cageurna wal madhabu wallahu a'lam.